Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorabacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng mapai jalan ka neraka bagian ka-8. Ieu yasana Kimasram. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorabacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Cek si Komed bari undur ngarobah pasangan kuda-kudana bareng jeung kitu dan Parman narajangin cara kana puhu ceuli. Lap si Komed dongko teh nyaho pereup si Komar datang ti katuhu atuh cebet bangkiung si Komed ngabangkiung. Tapi tetela si Komed kuat ku panenggel harita keneh manehna pasang deui puguh den Parman jeung si Gomar heraneun. Nah cenah pantar si Komed bet aya pangabisa diajar ti saha cenah. Saberewet dan Parman loncat pereupeut ditujukeun kana cukang irung si Komed. Tuh, cebet dua kali si Komed kabeunangan. Waktu si Komed undur sakilat si Gomar nyabrut rek ngarontok. Bret, aduh, si Gomar ngoceak. Horeng teh manehna dibabuk ku si Komed. Da meni nyolontod meh wae negar tangkal kai. Urang ajar, pajajaran sia. Cik si Gomar bari gancang malik deui. Tong loba omong lah, dar we kawasilin jago. Tempa si Komed bari terus nyebrut bari ngarontok si Gomar. Nah atuh keur kitu teh teu kanyahoan den Parman newak leungeun si Komed kep beunang terus dipurilitkeun. Puguh si Komed mani nyengir. Robas ya, kunyuk. Omong den Parman terajal si Komed narajal orok kaya ku si Gomar dipeupuh beungeutna habak dihanca nepi ka beutungna cer getih tina irungna ngucur. Aduh amah cenah ceuk si Komed bari ngarahu. Montong udah aduh sia dipodaran gara ku dewek mah ceuk si Gomar bari ngangkat bedogna niat rek maragatkeun nyawa si Komed. Tong meakan waktu Mar, antep si kunyuk mah da moal bisa lompat ieu. Nu penting teh urang kudu modaran si Ahmad jeung si Rukmini. Hayu mumpung can jauh urang susul Mar. Ceuk den Parman ngabenyeng si Gomar atuh si Gomar geus teu bisa kumaha. Culu si Komed sup bedog diasupkeun deui kana sarangkana. Berebet duanana lompat maruruk kalebak nu maksudna rek nyusul den Ahmad. Demi harita den Ahmad keur mangpet lompat tanagana ditaker kanyari teh dirasa. Tapi sanajan kitu oge lompatna teu bisa tarik kawantu suku nu hiji mah paeh hese di tapakeunana. Itu deui leungeun da puguh mani raca tapak bedog. Ari nu nyusul jelema jag-jag atuh teu matak heran mun sakedeung oge den Ahmad geus kanyahoan ku si Gomar jeung ku den Parman. Tah ieu tapakna euy geutina oge aya ieu. Yuk urang tuturkeun da moal burung teu kapanggih ceuk den Parman. Leres den, basuh keneh geutina oge da moal tebih lah. Hahaha ceuk si Gomar bari mahiran. Sok ka dieu mengkol tah geuning tapakna oge nunjukkeun ka dieu. Ade den, bilih nyumput lebar ieu mah upami teu pendak teh. Buru-buru lompatna. Bangga den.
Cek si Gomar, duanana lumpat beki tarik bari panondara teret teu kaop nu buni-buni di tempuan bisi Den Ahmad nyumput di dinya. Ari Den Ahmad jongjon lumpat barang ngalieu ka tukang ti kajauhan ka tempo aya nu nuturkeun atuh puguh Den Ahmad meningaranjug. Hateh beki dugdeg ret deui diliuk tetela cek pikirna nu ngaberik teh si Gomar jeung lanceukna moal salah maranehna rek ngabinasa. Cilaka kumaha ari nasib Mang Komed. Boa-boa Mang Komed cilaka ku gara-gara ngabelaan diri aing. Ayeuna aing dibabari Rukmini oge teuing kumaha nasibna. Duh Gusti, kumaha atuh nasib diri abdi teh. Awak leuleus nyereri, getih ngucur teu eureun-eureun. Duh teu kuat Gusti. Boa-boa aing paeh ayeuna, paeh ku lanceuk sorangan. Teu sangka teuing Kang Parman, anjeun teh geuning binasa. Komo lamun kabatur kadulur sorangan oge sakieu buktina. Aing geus leuleus bararaah ngalawan lumpat oge aing teh geus teu kuat teung teuingeun teuing Kang Parman. Duh Gusti, mugi Gusti tiasa nang tayungan ka diri abdi, mugi disalametkeun tina ieu balai. Kasaha deui atuh abdi teh nyamuntang nyuhunkeun tulung. Ari sanes ka Gusti nu sifat maha welas maha asih mah kitu cek garantos hate Den Ahmad harita. Lumpat mah teu eureun bari sanajan suku diceklan oge Den Ahmad maksakeun maneh ngeureuyeuh bluk labuh korejat deui hudang daligdeug neruskeun deui lumpatna bari muringis nahan ka nyeri. Tuh geuning euy, geuning ruringkudan. Hahaha. Beunang ayeuna mah euy, cek Den Parman atuheun pisan. Barang nempo Den Ahmad sasalingkeran teh pasti beunang kitu cek pikirna. Beun wae Den, ku abdi lah diberesanana mah terang beres we lah. Cek si Gomar mani siga nu muntup nekeran. Bener euy, dari ku dewek mah kalara agok asa-asa euy ari ka adi sorangan mah. Cek Den Parman bari terus ngahulang. Cumohon kon we ku abdi tanggung beres we lah. Tembal si Gomar bari siat mesat bedog. Baik we atuh pigawe kumaneh. Dewek mah ngadaguan di dieu. Mangga Den. Cileng si Gomar turun kalebak rek ngaberik Den Ahmad, sedang Den Ahmad keur sasalingkeraneh ngan panyumputan. Dumeh geus teu kuat lumpat, harita oge ampir-ampiran ngarumpuyo. Si Gomar lumpatna mani tarik dengan sakedeung geus aya di tempat Den Ahmad. Ahmad, keluar sia, mentong nyumput. Ayo geura keluar. Si Gomar gogorowokan bari culang cileng ngareretan ka sukurilingeunana. Gebeg Den Ahmad nuker nyempot dina tangkal kai gede teh ngagebeg awak beki ngadegdeg hate ratu geus teu puguh rasakeunna. Cilaka aing bisa kapanggih di dieu. Kumaha nya akal sangkan aing bisa salamet. Hayang nyaho aing rek nyurusup ka belah dieu ye. Korosak kadenge sora rungkun di sarada kata robos ku Den Ahmad peletek. Sora regang katincakan. Rek lompat ka mana sia? Sanajan kalak-lakan naga oge ku dewek moal bodong teu disusul. Ngomong si Gomar bari muru ka tempat Den Ahmad terus nuturkeun tapak. Barang nyaho dituturkeun Den Ahmad menit tiba baranting teu sirikna naon oge didupak tina ku hayang salamet teu katewa ku si Gomar. Tapi si Gomar benar-benar pintar manehna nuturkeun tapak Den Ahmad katambah aya panunjuk jalan nyaeta getih nunyak celakan tina leungeun jeung suku Den Ahmad. Jadi pikeun si Gomar mah teu matak hese. Ari dituju ku Den Ahmad teh lain ka jalan nu rame tapi kaleuweung geredegan malah harita oge Den Ahmad nyasab gok ka sisi cungkrang. Puguh Den Ahmad ngaranjug sakedapan ngahulang bingung ka mana kudu nyalumpat. Cilaka aing teh aya di sisi jurang, turu jurang nu sakieu jerona. Ka mana aing kudu lumpat. Piraku ari kudu balik deui mah. Ieu suku geus teu kuat. Nyeri tanaga beak. Di dieu pisan meureun aing teh paeh. Kitu cek garantos hatena. Koloyong Den Ahmad kabelah kenca mapai-mapai sisi jurang bari panon teu boleh ngaliekan wae ka tukang. Nah atuh keur kitu teh celeng hareupeunana aya nu ngajega ngahalangan jajalaneun. Horeng eta teh si Gomar Den Ahmad ngeleper beungeut sepa pias semunu
taya getihan lalaunan undur ka tukang. Sabalikna si Gomar nyerengeh beri maju ngadeketan. Cek dewek oge ngontong lompat capek-capek nyakeun tanaga. Hehehe. Cek si Gomar bari ngalacerkeun bedogna. Dan Ahmad teu nembalan nu sidik awakna beuki ngadeg-deg darasaan mah geus asa kecok-kecok wae kana sirahna dihancak ku bedog si Gomar. Tah ayeuna mah tuluy silaing modar teh sok goda sambat indung bapa goda papatkeun jampe modarnya. Jadi anjeun teh rek tega ngabinasa kuring nu kieu kabuktianana. Mun teu walakaya teh mah kuring teh teu walakaya geus teu bisa kukumaha. Iblis meureun anjeun mahnya. Cek dan Ahmad bari terus undur ka tukang beri panon teu lesot ti si Gomar. Dek iblis rek naon oge pek wae nu penting mah anjeun atawa si laing kudu modar ayeuna. Iya bedog dewek sakodong deui bakal nyapatkeun bohong si laing mentong mundur sia sok maju rontok ieu bedog dewek. Memang kuring undur sabab kuring geus teu untupan pikeun ngalawan. Kuring pasrah rek kitu rek kieu oge ngan kuring tetep penasaran hayang bisa nyalametkeun diri. Mata kuring undur-unduran oge di mana arek bisa salamet ari bedog geus dilugas mah naon hesena tinggal nyabetkeun wungkul. Cek si Gomar bari terus ngadeketan untuk kekerot banget ecei beureum panon galak teu beda ti panon kucing garong nu rek ngerekap berit. Ari Den Ahmad undur-unduran lila-lila mah teu karasa geus aya dina sisi jurang. Ari ret ngalieu ka tukang gebeg Den Ahmad ngagebag. Cilaka geuning aing teh geus aya di sisi jurang kudu ka mana deui nya aing lumpat. Duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan maparin kasalametan ka diri abdi. Cek gerentos hate Den Ahmad ngalengis. Nunuhun kayang agung nandana kanu kawasa. Montong lewa-lewe sia. Awas. Cik si Gomar beri nyabet-nyabetkeun bedogna. Sebrut teh narajang bedogna ngarayang ngarah kana bohong Den Ahmad. Sakilat Den Ahmad ngakiwar. Hiu bedog nyabat angin. Satekah polah Den Ahmad luncat ngajauhan. Bluk labuh da puguh sukuna teu bisa diajegeun tina ku geus teu kuat ku nyeri. Si Gomar kesit malik sebrut di narajang. Hiu bedog tadi humbat lempeng pisan karena si Raden Ahmad dina kaaya nu sarupa kitu. Dan Ahmad aya dina sadar jeung teu sadar jung leungeun nu kenca diangkat cereb dipake nahan bedog atuh puguh mani dewang. Aduh, Den Ahmad ngajerit cer getih ngucur dua leungeun tatu ku bedog si Gomar. Ayeuna mah bener-bener ripuh sabab geus teu bisa gerak pisan. Bisa kene nakisnya. Yo sugan yo. Hup. Heat. Si Gomar loncat kulitik Dan Ahmad ngagulitikeun maneh. Cerep. Siat. Leungeun katuhu kasabat deui beuki gudawa. Sanajan bari jeung kitu oge Den Ahmad tetep ngabela diri neangan kasalametan. Ari ka nyeri mah geus teu puguh rasakeunana. Kitu deui getih mani ngabayabah ka handap. Juralit Den Ahmad ngajuralitkeun maneh ka tukang. Bro, koe jahat cengkat. Nah atuh ari keur kitu teu kanyohan bedog si Gomar nyabet kana sirahna lep dongko deui. Oro kaya teu bisa salamet celep tak-tak ngagudawang kasabet bedog. Celeng Den Ahmad luncat ngandalkeun suku nu sabelah nya teu matak heran. Ari celeng ajag bro wae rubuh bari awak mandi getih. Aduh, tobat Gusti. Omong Den Ahmad bantak pikawatireun da mani cerik ngurubut cipanona tina bakat ngingkuk nyeri. Geus, teu kudu ingat ka pangeran, ari geus kieu mah saanu rek nulungan si laing. Ahmad, kudu modar si laing teh Ahmad. Kulitik Den Ahmad gugulitik kanu maksudna rek nyingkahan bedog si Gomar nya rada oge musingkeun. Buktina unggal si Gomar nyerang teu weleh nyeplos wae jauh tina sasaranana. Nyata pinter geuning si laing teh sakitu rek modar bisa kene ngalawan. Ahmad sanajan kitu ge tetep kudu modar ku dewek rek lompat ka mana. Cek si Gomar beuki ngageremet srog pasang deui. Siat bedogna dimaenkeun. Kulitik
kulitik rag eureun horeng Den Ahmad geus dina bibir jurang atuh puguh rawaseun pisan lalaunan cengkat hudang nyarande kana tangkal kai ungapan renghap ranjugnya capeknya ngarasakeun kanyeri. Direungeuh kitu si Gomar nyerenge seuri teu micen deui waktu celeng luncat rek maragatkeun nyawa Den Ahmad. Gurilap bedogna ngagurilap ngan sakilat pisan ngahiu kana beheung Den Ahmad. Lep Den Ahmad dongko pu wae rubuh bubuhan sukuna geus teu kuat. Hiu celem bedog si Gomar teh ngadek tangkal kai tina ku tarikna diheumbat bedog nancab heserek dicabutna deui. Dina kaayaan nu sarupa kitu Dan Ahmad newak suku si Gomar maksudna mah rek ngabantingkeun oro kaya tanagana geus teu bisa diandalkeun. Atuh kalah malik ripuh sorangan tu ku si Gomar ditajong dangheak Den Ahmad ngadangheak terus didagor kana tangkal kai. Modar sia ayeuna mah. Aduh. Kadenge Den Ahmad ngarahuh ngulusik da ku si Gomar ditajong deui gurawil awak Den Ahmad teu gurawil kop muntang kana tangkal kai leuleus oge maksakeun maneh. Rek kumaha ayeuna tenjo tu dihandap. Tenjo ieu jurang sakieu jerona rasakeun ku si laing hancur gorata awak teh. Cek si Gomar bari ngangkat sukuna berat dipake nincak leungeun Den Ahmad nu meurit dina dahan. Aduh, tobat. Gadeng sia, top tah meong dewek mere bangke manusia nu ngaran si Ahmad leboh ku sia tong disesakeun ieu geura tarima. Cek si Gomar bari ngajajak sirah Den Ahmad ku satakar tanaga atuh puguh dikitukeun mah Den Ahmad teu bisa kumaha leungeunna lesot tina dahan koleang rag-rag ka jurang. Aw, korosak bro kadenget dihandap meni harus geus kitu jep jempe teu kadenge deui nanaon. Den Ahmad rag-ragna kahandap ti kakarait kana tatangkalan ari si Gomar ngabarakatak seuri sorangan dumeh yakin pagaweanana mawa hasil. Piraku cenah Den Ahmad dek panjang umur da eta jurang teh menilung kawing jero kaliwat saking tur dihandapna penuh ku tatangkalan pasti cenah hancur geus moal aya nyawaan deui. Teu burung beres top lebok ta satu leuweung lumayan aya bangke lebokkeun sia. Cek si Gomar bari nyabut bedogna suk diasupkeun deui kana sarangkana geus kitu manehna kakepruk ngeprukan pakaianana nu kotor ku taneuh. Geus kieu mah aing senang tinggal mere laporan ka Den Parman jeung guru aing terus nerima uang jasa. Senang ya hirup teh ti ayeuna mah. Kitu garantosna si Gomar bari ngaleos ninggalkeun eta patempatan pikeun mere laporan ka Den Parman nu geus ngadaguan di tonggoh. Demi harita Den Parman geus teu geunah cicing rutret kalebak ngadaguan si Gomar barang breh katempo gancang diboro bari pok Den Parman nanya, kumaha euy beres? Beres Den, langkung ti modar atuh Den. Cek si Gomar bari nyusutan getih dina leungeunna gayana mani tegep pisan asa aing jago bisa maehan Den Ahmad hayang kapuji pisan. Jadi si Ahmad teh geus paeh? Cek Den Parman semu anu bungaheun. Sanes paeh deui Den, anjur pisan Den. Syukur atuh ari geus beres mah. Di mana kumaneh dipaehanana? Duka atuh Den, di mana-mana nama. Da sisi pisan jurang Den, ka jero jurang ku abi dirag-ragkeun, pasti hancur Den. Margi jurangna teh poek, tandana jerona keran. Boa ayeuna ge tos ledis dihakan sasatoan. Tembal si Gomar bari jeung pepeta sagala hayang diandal. Bisa naik moal tah kira-kirana? Bujang-bujang naik atuh Den, leungeunna tos buntung. Nya kitu deui sukuna percanten Den ka abdi moal nyawaan lah Ahmad mah. Nya syukur atuh beres ayeuna mah nya ngan tinggal Rukmini wungkul tah. Kamana nya lumpatna tadi teh? Cek Den Parman nanyakeun Neng Rukmini dumeh we kakara ingat yen tadi teh Neng Rukmini lumpat lesot tina tangkeupanana. Dukanya upami teu lepat mah tadi teh diberi ku juragan guru. Buah-buah teu beunang nya. Cilaka yeuh
lamun nepi ka teu paeh teh engkena bisa ngabahayakeun. Mudah-mudahan we atuh Den tiasa katewak piraku deui juragan guru dugi ka teu tiasa newak istri mah percaanteun we lah cuk si Gomar. Ya deui si Komed kumaha nya manehna mah hirup keneh. Den Parman hariwangan. Perkawi si Komed mah Den teu kadah salempang teu kadah hariwang abdi tanggung jawab sareng deui da moal wanion ngayakeun tindakan atuh Den sieun manehna oge kana paeh mah. Tapi tadi geningan sakitu toh-tohanana calik-calik we Aden mah tanggung jawab tanggung beres we lah mangga ayeuna mah urang mulih deui bawa juragan guru oge tos aya di bumi cuk si Gomar ngajakan balik ka Den Parman. Kenci duanana arindit ninggalkeun eta petempatan jalana ngaliwatan ka kawah tatala si Komed oge geus eueuh di dinya atuh terus we langsung balik ka Bandung. Tunda lalakon Den Parman jeung si Gomar urang neruskeun lalakon nu tadi nyaeta urang ngadongengkeun Neng Rukmini. Ti santasna bisa lesot tina panyakal Den Parman teh Neng Rukmini terus tuturubun lumpat ka lebak nu maksudna rek kabur nyelametkeun diri tapi harita kanyahoan ku juragan Burhan. Ku ayana kitu Neng Rukmini angot beki gede kasieun lumpat teu bisa tarik rek ngalawan da puguh teu bisa nanaon bener nu ngaberikna teh emangna pisan tapi Neng Rukmini sadar yen harita mah emangna teh jelema jahat nu arek binasa jadi sanajan manehna eureun oge geus pasti kana cilakana teh geus moal aya hampurana deui. Kusabab kitu Neng Rukmini maksakeun lumpat sakuat tenaga tetenjuan jeung pipikiran geus teu paruguh naon wae nu ngahalangan teu sirikna ditabrak geus teu inget dikanyeri. Oro kaya manehna ngan semet tenaga awewe sakumaha bedasna oge moal model lalaki atuh akhirna mah lumpatna teh beuki laun wae sedeng juragan Burhan beuki tarik beuki nafsu katambah ngabogaan ilmu da manis cepet pisan. Corelat nyaho-nyaho geus jauh atuh teu matak heran lamun manehna bisa nyusul ka Neng Rukmini teh. Barang mireungeuh juragan Burhan geus deukeut aya tukangeunana Neng Rukmini meuni gegebegan da rasaana mah geus asakep wae katewak ku juragan Burhan. Ret manehna ngalieuk ka tukang nu ngaberik beuki deukeut wae. Aduh cilaka Kang Ahmad oge boha-boha geus. Tengteuingeun Mang Burhan. Duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Mugi abdi ditebihkeun tina balai, dicaketkeun kana kasalametan. Ceuk gadantos hate Neng Rukmini, bari ret deui ngaliekan ka tukang kawantu anu keur sieun, lumpatna teu bisa tenang. Duk sukuna ti tajong kana akar kai curalit, bro labuh meninang kuban. Aduh itu gening Mang Burhan teh geus deukeut. Kumaha atuhnya aing teh jung hudang meuni semu nu bareuratna keran geus kitu barebat deui lumpat ngandalkeun sasatanagana sedang juragan Burhan beuki deukeut wae bari teu weleh gegerowan. Min eureun nyai tong sieun da ku Mang oge moal kumaha sok eureun aya perlu Mang teh aya teh nyakonon cuk juragan Burhan nyoba-nyoba ngolok ka Neng Rukmini tapi Neng Rukmini teu beunang ka olok manehna jongjon lumpat. Nyai rek eureun moal rek nurut moal dititah ku kolot teh moal Mang sieun abdi mah tembal Neng Rukmini bari ratu wae hatena teh. Kurang ajar lamun kitu maneh nyawas Nyai ulah sambatkan ieu aya. Beuki lila beuki deukeut wae nepi ka tinggal puluhan meter deui ka Neng Rukmini teh nya harita Neng Rukmini ngarasakeun kasieun nu lain lumayan. Duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Gusti, tulungan abdi Gusti. Ceuk gadantos hate Neng Rukmini teu boleh sasambat minta tulung ka Pangeran nu Maha Kawasa. Leok manehna mengkol ka beulah kenca. Lumpat teu puguh tujuan da teu nyaho teh atuh kamana wae sanepina. Harita Neng Rukmini teh lumpat nonggoh deui pungkal pengkol kanu lowong ari gok teh ka guha jerona meredong poek pikasieunun pisan. Geuning ieu teh aya guha mending asup ka dieu kari kumaha engke wae
da ari lompat mah geus teu untupan tur pasti meureun moal lila oge katewak ari asup mah ka jero guha aing bisa nyumput. Mugi-mugi wae pangeranang tayungan ceuk gerantos hate Neng Rukmini ret kalebak. Tertela juragan Burhan rada anggang. Sup Neng Rukmini asup ka jero guha sakitu poek teh eueuh kasieun manehna geus nekad top maung top badak kajieun paeh dilebok sato cenah tibatan dibinasa ku paman mah ari sup horeng guha teh lega tur jero. Batu ting jalegir galede nya poek nya geuman matak bunyi lamun dipake nyumput salingkar Neng Rukmini nyalingkar. Demi harita juragan Burhan geus nepi ka dinya eureun hareupeun lawang guha ret ngareret ka sakurilingna siga nu neangan tapak buronan. Kamana lompat nanya bet eueuh tapak-tapakna lamun kieu mah moal salah tangtu asup ka jero guha ieu tapi ieu guha teh sakieu poekna dikasieun ludeungeun kitu Rukmini asup ka jero hayang nyaho ku aing rek diteang ceuk gerentas juragan Burhan bari sup ka jero rek neangan Neng Rukmini. Juragan Burhan asup meuni ati-ati pisan panon seukeut rarat-raret kakenca kakatuhu unggal aya sora teu boleh ditempo. Disampeurkeun berulu kadenge sora batu ngeburulu jelang juragan Burhan luncat tapi barang ditempo teh eueuh naon-naon. Aneh make aya batu ngeburulu sagala padahal ku aing teu kadupak teu katoel jeung di dieu eueuh naon moal kitu aya jurig mah. Meuni jero deui ieu guha teh tetela si Rukmini mah moal wanieun ka dieu da aing oge muringkak bulu punduk komo deui si Rukmini awewe ceuk gerantos hate juragan Burhan marmir boga kasieun. Keur kitu teh logodor ti kencana ngalogodor orai segede bitis. Wos letahna kaluar ret ku juragan Burhan direret gebeg teh ngagebeg jelang loncat ngajauhan bari taki-taki. Wos orai teh siga nu ngarti sirahna euleugeg rek macok ka juragan Burhan. Kurang ajar nadi kira dewek teh rek sieun sok sia gerahakan ieu aing. Wos orai teh luncat nyerang juragan Burhan sirahna rek macok tapi juragan Burhan pinter moal sapati-pati disebut jago lamun teu eusi ku pangaruh mah. Harita oge juragan Burhan mapatkeun jampe keur ngalemahkeun sagala rupa sasatoan. Beres maca jampe orai nu rek nyerang teh ngaleket teh geus henteu galak deui. Geus kitu mah orai teh dijingjing lung dialungkeun kaluar. Kurang ajar na aing teh rek sieun mantau ka ditu sia montong ganggu aing. Golosor orai teh ngaleor asup kana rungkun. Tetela di jero guha mah eueuh kamana atunya ieu geuning aya getih hayang nyaho rek dituturkeun. Koloyong juragan Burhan mapai-mapai getih nu aya dina taneuh barang dipapai leungit di sisi jurang teu jauh ti dinya aya soekan urut baju. Ieu soekan baju si Rukmini bisa jadi manehna teh ragrag ka handap ieu tungtung kabayana ngait dina dahan kai. Syukurlah ari geus modar mah eta pisan nu dipenta ku aing mah. Si Ahmad oge pasti modar ku si Gomar. Modar duanana ayeuna aing senang bebas aing kana sakabeh raja kaya teu tinggalan ceuk aing. Eta cenah si Parman rek menta ku aing dibere saperluna teu daekeun mah moal rek kagok asong dipodaran ku aing kabehanana. Aing jadi beunghar aing nupang beungharna sadesa andir saha nu rek ngagugat ka aing ku aing diberesan jeung nyawa-nyawana sanajan si Parman sakira teu beunang diatur mah ku aing dipodaran. Kitu ceuk gerentos hate juragan Burhan bat terus aya niat jahat deui. Sanggeus kitu juragan Burhan gura-giru balik ka Bandung pikeun ngabadamikeun hasil gawena jeung Parman katut si Gomar.
Waktosna kabujeng saya pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.